Sampurasun, wilujeng sonten pamirsa sadayana, tepang deui sareng simkuring Farha Anisa dina Kilas Warta. Sayogi pikeun pamirsa laporan enggal ngeunaan kaayaan jalan. Pamirsa bade nyiapkeun perjalanan kalayan informasi panganyarna ngeunaan macet atanapi kaayaan cuaca. Teu kedah hariwang sabab Kilas Warta bakal ngabahas sadayana. Informasi dina sonten dinten ieu ngeunaan kaayaan Jalan Cibadak dugi ka Gardu Jati, Kota Bandung. Dina Senen kaping 27 Mei 2024. Tos aya rerencangan simkuring ti Jalan Jenderal Sudirman anu bade ngadugikeun kaayaan jalan di ditu. Simkuring langsung serahkeun ka Sasta. Hatur nuhun Farhati Studio, Abi Sasta di dieu salaku reporter ngalaporkeun kaayaan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Katingal di Pengker Abi sore ieu kaayaan jalan hiji arah lancar. Sanajan rame tapi supir tetap tertib. Sakitu we ti Abi, uih deui ka studio. Hatur nuhun Sasta, salajengna diteraskeun ku Rasya di Jalan Cibadak. Hatur nuhun Farhadi Studio, Abdi Rasya salaku reporter di Jalan Cibadak. Ngawartoskeun sonten ieu kaayaan jalan rada macet. Alatan aya pedagang di pasar, tapi pangumpulan kendaraan henteu huru-hara. Sakitu ti Abdi alikeun ka studio. Hatur nuhun Rasya, mangga ka Ailena kanggo ngadugikeun kaayaan jalan Gardu Jati. Hatur nuhun Farhati Studio, Abdi Ailena salaku reporter ngalaporkeun ti Jalan Gardu Jati. Kaayaan jalan sore ieu rada macet. Ngabalukarkeun macet rada lami alatan jam uwi sakola jeung seueur PKL. Sakitu ti Abdi alikeun ka studio. Ku kituna eta mangrupikeun laporan panganyarna ngeunaan kaayaan lalu lintas sareng kaayaan jalan ayeuna. Tetep waspada sareng anggo informasi ieu pikeun ngarencanakeun perjalanan pamirsa kalayan bijaksana. Simkuring bakal terus ngaupdate pamirsa ku beja pangenggalna. Wilujeng patepang deui dina Kilas Warta anu sanes. Hatur nuhun.